Wilujeng padepang sareng pribados Aki Sura. Angger dina lalakon carpon atanapi carita pondok. Ieu carita pondok ayeuna teh bade madarkeun hiji lalakon anu judulna Papatah Aki. Duh kateuing ieu Papatah Aki teh carita teh ieu carpon teh karangan saha? Pamasihan ti pun incu cenah keging ting internet. Mangga ayeuna urang pedar. Eis Dohoy jeung Asep Jebrag geus 5 tahun bobogohan. Unggal ulin ka imah akina dua-duana sok dibere wejangan. Dasar ceuli si Asep mah lower. Asup ti ceuli katuhu, keluar ti ceuli kenca. Kitu deui Papatah Akina, eueuh tapak-tapakna acan. Hiji mangsa kacaritakeun Eis Dohoy jeung Asep Jebrag keur diuk paduduaan dina samak salamar. Bari ngawaskeun kebon teh nu sakitu ngemplok hejo. Matak jauh panindeungan dina waktu wanci balebat. Ragamang leungeun si Asep Jebrag mimiti nyaliara. Teup enteup dina palebah bitis Eis Dohoy anu keur emok cabok. Terus ngarayap deui sajeungkal ti dinya. Reugereun deui. Eis Dohoy ngadilak, bari imut ngagelejung. Karayap deui 2 jeungkal deui. Reugereun deui. Eis Dohoy ngadilak deui. Bari pok ngobong semu haros-hos. Kang Asep, si ngemut piwuruk si Aki nu kahiji. Aduh, punten sakali deui punten. Ceuk Asep Jebrag bari ngejatkeun leungeunna. Teu sawios Akang. Eis Dohoy nembalan tapi semu handeueul. Gancang carita. Isukna Asep Jebrag papanggih jeung si Aki. Panasaran ngeunaan papatah nu kahiji. Bari pok nanya. Aki, ari piburuk Aki nu kahiji teh naon? Abdi mah hilap deui. Gantawang Aki nanyalekan. Dasar maneh mah lower. Tarang adenge ka papatah golot. Yeuh dengekeun. Piburuk nu kahiji teh nyaeda. Mun migawena naon ulah cok sapotong-sapotong. Tur ulah cok dirandag-randag. Turunkeun nepi ka jucung. Waduh, eta si Asep Jebrag mending ngahuleng ngaraga meneng bari neuri ciduk. Asa kaduhung nu sagede gunung. Asa kaduhung lantaran kamari teu kauntup rek nubruk bulu.